para rusing itu lah. Biasa mah adanya hari 17 Agustus. Rame barudak teh anu 30 kilo teh. Ngegiring milu aya nu ngiring balap jambe, anu ngegel ieu, anu ngegel itu, perlombaan ieu, perlombaan itu. Aya datang ka imah teh. Empah, ieu wing menang ieu, menang di mana tong? Cek empat teh. Milu perlombaan da aya teh hari 17 Agustus. Ayeuna mah mana? Teu aya pisan. Biasa mah anu tur tahun-tahun anu atos mah anu teu aya gangguan seperti corona, PPKN itu dan sebagainya. Baheula mah lain si abi ngagorengkeun ayeuna punten nya da memang aya pemerintah mah da moal ngaruwikeun. Ayeuna mah proklamasi oge cukup ku sepi, biasana mah rame. Alut-alutan, brang-bri burung aya ember di tabuhan naon ayeuna mah teu aya tapi nya kitu ge urang dilawan sabar. Sok pusing wae kuring mah. Kumaha ieu budak teh meureun engke teh bikin lila, bikin gede loba kagiatan. Kan mudah-mudahan we kita PPKN teh eureun atuh lah. Dibiasakeun ieu we model tahun anu terus kapengker gitulah muncul deui karamean seperti kamari tahun-tahun anu atos-atos itu nu geus-geus jigana leuwih rame anu bikin lila, bikin loba barudak. Baheula mah barudak teh aya datang milu perlombaan brul. Ngalet. Sok jadi pikir entar ini dia jadi pusing. Ya Allah, mudah-mudahan we abdi dipasihan keselamatan di kager. Abdi teh keur dulur. Gimana deh? Keur ieu abdi teh pusing wae dulur. Sugan teh hidung-hidung teh naon? Bakal buat sorangan anu aya di kebun. Jaman abdi teh keur diistir-pikir. Kelak-kelak dia kedarap. Saya tembok asep lah. Keur diiskeun pikir kuring teh da nya pur tahun-tahun kabar mah meureun sorangan nya rame ari Agustusan teh. Brang-brembrong, pager dicetan, bumi dipararagehan, lomba di mana-mana. Geus di mana-mana perlombaan tiap RT, tiap dusun. Coba dengan seberang renung. Pusingnya. Oke. Pusing kumaha. Biasana mau obet menang eta na teh lomba. Kamari mah kur tahun. Ambang. Waktu tahun 78 Abi pan menang hadiah. Ya apan kapungkur pan baheula mah abi masih rame. Pan ayeuna mah barang caletuk tahun ayeuna ieu tahun 2000 berapa? 2 hiji pan ayeuna mah cetruk tararungkul. Tare tungkul alus aya eusian jalmi tungkul mah pan urang keder. Munaon tungkul talent ku aya eusian gaduh pikiran nu lain-lain. Iya. Aduh. Hari ke tahun kemarin mau obet menang lomba balap karung. Mun. Ya Eta di bener. SMK Ansuruna teh. Di Saruna teh mun. Si Aceng. Aceng mah bodoh we teu meunang. Oh, bodoh di anu eta mah boro-boro pinter bodoh ge bilet. Eta mah. Rumah bodoh beungeut kitu Di garila teh ningali cantik tapi alhamdulillah nya Allah mah adianya lomba tarik tambang. tambang. Eta Mang Obet mah salah narik kemarin teh. Ya apa udah aku kaget cek kagesrek. Narik naon kemarin? Tarik komik menyengir. Nah, kalau orang ngambek bisa ditarik salah wae. Ada kumaha nya Kemari. Yo, kira lomba gigit uang. Ya. Mang Obet tuh malah dicari kanan kemarin. meureun da bohongan sorangan aya gigit uang si uang nanti diacukeun ka nu kates di deung teh. Atuh kurang perong jiga anu ngalamotan cumi-cumi soto. Aduh mani Cari kanan ke ka imah. Sudah harus kita sorangan wae. lain. Memang dicari kanan. Hubungan ka kemulu cuma eta ai dahar teh urut makan jeung cumi-cumi teh kana dipubah heula rek ka jalan teh. Si orang gimana goreng, ai urang kira ngadareng si goreng ingatkan tadi teh perlombaan. Ngejal duit pan aya mehongan ci nu kates. Digajal kumuk. Aduh harang hidup kabeh, udah hidup we. Rame ya kemari mah. Aduh. Ayeuna mah aduh ya Allah. Tah sih ke tahun kamari teh aya lomba eta teh. Yo. Gajah Yo, kumaha gajah, nya. lomba gajah kumaha. Apan jago-jago awak togorode baheula aya perlombaan. Awakna gelede. Awak anu otot karang gunan. Sagede-gede naon eta teh. Ieu teh teh menjukul lah aya sagede itu mah tuh gajah anak mah.
Awak umur dodok. Bit. Nya. Kurang macam ni tadinya. Pulang kan jedin, pulang kan jedin. Eta mah awak umur dewa. Bojong belum buka bagi kode awak itu. Eta mah ai teh aya perlombaan. Ya perlombaan ngangkat suku gajah nu sabeula. Lamun saha wae cenah eta gajah sukuna kaangkat, mek cenah menang hadiah seberapa miliar, seberapa dolar mo. Eta jago-jago di luar negeri. Jadi itu tuh lomba-lomba ngangkat gajah, ngangkat suku gajah. Unu kararuan sampai anu golol di awak lagi tuh. Anu awak gede teh cenah tanagana kurang. Masih kene eleh ku budak angon, ku budak leutik. Eta yo aderai awakna sakitu budona hebat tuh. Prakungkung, bisa ganjol itu yo. Anu ada lagi luan ada rai. Ini orang Indonesia, orang Amerika. Anu ayakeuna di mana? Ya ayakeuna mah di Baladesa. Nya di Baladesa Mulyasari. Eta mah tiap negara dikumpulkeun. Buset, di desa Mulyasari. Nya, tiap negara Amerika, Swiss, terus itu tuh nanti lah pokoknya mah Arab, awak-awak nu gede we. Cenah. Pengumuman. Saha anu bisa cenah eta ngangkat suku gajah sabeula akan mendapatkan hadiah. Hadiah naon? Hadiahna uang miliaran. Wah, dolar eta mah. Eta jalmi pal kuarumpul kabeh. Di Indonesia ada rai. Ada rai. Di Amerika Ya, orang Sikrokman. Apa sok Sikrokman? Anu badan anu garoro teh kono mau. Anu sok pilu semelek dom teh geuning mah. Semelek don, awak tablek acarana semek don, semek don, rame, colong kali itu, colong kali. Ayo saha, jago antara Indonesia, saha aderai. Mau perwakilan umur MC Ratus no. Sekarang peserta yang pertama Ya, dari Indonesia. dulu aderai. Aderai. Ayo. Desa Mulyasari tepuk tangan. Keprok aja sadaya. Malah lurah oge keprok. Lurahna saha? Ya, lurahna asal kute. Asal kute. Pokoknya asal kute. Kute giluan teh. Ya acan kapan? Ieu na ageng, ieu na ageng. Pokoknya agung da acan apa daftar. Eta kan kepala desa nya Mulyasari. Keprok anyur teu aduh tuna hebat. Aderai kumaha tah aderai? Aduh keprok kungkung ari soangan teh abdi mah gajah rek gelut. Gajana kumaha? Gajana kumaha? Ieu gajana kieu. Gajana teh kieu tah. Kumaha oke. Lamun saha anu bisa tenang ngangkat suku gajah sabelah gitu. Ieu mah gajah. Kita segala sih. Ya apa nih mah lamun diangkat di sabelah. Gitu. Sok cenah. Yang urang mendapatkan hadiah cenah gitu. Hadiah naon? Naon hadiahna uang, naon Miliaran dolar. Ya, miliaran dolar lah gitu. Aderai kapan tuh? Ada rek siap pun, karena tuh siap-siap yo. Gajah teh. Ya center segi. Gajah nu gede lah. Mah panggedena sadunia. ya, mah angkat ku sireum mah gitu. Dia angkat ku kuat tuh, datang ada rek. Pasang supaya perat nang paco. Susu kata Sim Salabin ala gargadaga ala gadabrak cenah kitu. Yang kitu dia sama ada itu. Sim Salabim ala gadabrak. Atau diangkat kesek diangkat Bismillahirrahmanirrahim diangkat tuh angkat sampai hitut ada rai narik dan angkat toh. Sudah sekarang urutan yang kedua. Oh, ada dia nyerah gitu. Nyerah, aduh saya angkat tangan untuk kuat untuk melaksanakan perlombaan ngangkat suku gajah sabelah datang ke Amerika. Gitu kene doi. Amerika sih sate stek lok-lok. Harusnya sate teh. Arana bahasana sih. Makana minta KTP dah gitu. Bisa eta lah gitunya. Stek lok gitunya. Lodak Cilodrop lah gitu. Oh, lodrop. Ya, itu Cilodrop. Ada ayo orang Papaya. Cilodrop gitu. Diangkat itu orang Cilodrop. Kata Cilodrop, gompang gogo sapatu harang. Jangkung sabola si sapatu teh supaya manana ditendot buron sampai keangkat gitu. Kumaha Tuh. Sampai dibetem ngebetem sampai keluar irungna murag. Sampai irungna murag eta orang Amerika punna ditarik eta
ngebetem kebetot Itu campean meureun. nya duka da teu kaharta gitu Campeanna naon eta? nya eta mah nu matak teu ka ieu lah aya ade raima panda orang Islamnya nyebutkeun oge bismillahirrahmanirrahim Teman terus teklok si Red Rock. Cilodrok sadana aing ngadadak kok sok mau kabangin cilodrok dia dibetot jut ngobetem terus dia betem 1 2 3 kita pakai aja 1 2 3 4 tuh 1 2 3 4 Di mana sih istri mah tukang dagang? kamar ganti jadi tukang sarabi Bantu Sri ya, sakaela tah. dia betot ngahunjun bro murag irungna kahandap da katarika tukang irung nahan murag jadi eta pulang ke rumah coba ka irung we murag keinget irungna murag eta dari jaga eta kamu bener lima jago-jago negara Pokoknya nyerah we nyerah ayo deui Kayaknya cicip pembawa acara teh. Ini sudah nyerah semuanya. Nyerah. Indonesia nyerah, Amerika nyerah, Inggris nyerah, Rusia nyerah. Nyerah Coba kabeh. siapa lagi? nah itu ada anak itu Nah, tukang angon tuh tukang si angkot. gembala nya si gembala cenah urang cenah karunya boga ming cenah boga bapak kieu kieu nya pikarunyaeun lah ieu mah oge ngontrak cenah juga we cenah aya milik gitu milu manehna teh yo milu Awakna gede mun nu gembala, awakna gede. leutik aja cirem ya nya tapi kan tenaga dalam mah teu terang gitu jadi anjeunna teh bener-bener yo Tenaga dalam. nya jiga nama tapi alus salah budak teh budak angon teu nyombongkeun Kelah. tuh Sigana budak angon boga tenaga dalam eta belajarna di Haji Yogi sigana. jiga nama Nama di pasti Haji kadinya di Haji Yogi rupina Itu kan bukan tenaga dalam. pasti ya duka cuman anjeunna da teu sombong teh gitu jadi kumaha kita nih seru ya. Kumaha. Berita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya memang ayo orang Islam mah kudu ada tembal balik. Ulah model kamari daun salam daun anggur. Ai ngucapkeun salam ulah bari gagaro bujur. Gitu. Nah, ari teh Daun salam daun anggur. Terus kumaha? Ari teh teh ieu cenah aya naon di dieu teh cenah cedak angon eta teh buku ieu cenah didayakeun perlombaan saha nu kuat cenah ngangkat suku gajah sabelah cenah eta menang hadiah dolaran cenah miliaran dolar miliar we cenah eta mah geus pasti Miliar untung. dolar apa dolar miliar? Ya miliar dolar lah Ya, yang gitu biasa. pasti untung we cenah coba kumaha Pak mun abi daftar cenah cek budak tuh anu budak tukang angon lah ngomong ke jauh ka beduk nyawa kirang sopan santun lah Pokoknya siap. Kamu siap. Kamu nggak akan menyesal nih Adera yang lainnya nggak bisa ngangkat, kamu nggak akan menyesal nih. Iya Itu meureunnya. iya Karena tetap aja semangat. tetap Ayo. saya Pak cenah siap lah mudah-mudahan saya dijabah dari Allah cenah ini kejujuran ya, Pak Terus kumaha cara? iya kan manehna kieu ya cenah Pak siapa habis cenah milu cenah kita ya perlombaan ngangkat suku dari suku gajah suku kuda yo jang boro-boro cenah maneh tuh 5 negara oge nu kaangkat eta suku gajah anu sabelah Lain 5 negara perwakilan di 5 negara. nya di perwakilan 5 negara teh Pak nu kaangkat Bisa eta ngangkat, si bisa suku ngangkat. gajah eta teh ya ieu mah Pak cenah nyobaan lah mudah-mudahan cenah abdi dewe nanti diparengkeun lah gitu eta mah datang manono buka baju Idi. buka awak eta jadi bau ai itu teh manehna teh gerak Ya awak apa kerupuk kulit. akhirnya di kumaha eta nya datang sok cenah siap eta seluruh panonton anu di lapangan di balai desa pinuh we ku panonton di balai desa Mulyasari da perlombaan diayakeunana kidinya akhirnya di kumaha eta didinya dor mangkat manana asup di kajero sok saksian oh tepuk tangan ramai ada aina tau jadinya barang jadinya mana tepuk tangan siap saksian penonton semuanya tuh eta mah
untuk kudu ditarik. Oh, Itu diangkat tuh. nya untuk kudu dibetot gitu aja. Dasar boga ilmuna meureunnya. Ilmuna kumaha. Cek tadi teh pasa Haji ta Haji Jon eta Haji Yogi. Haji Yogi beurang saur Haji Yogi teh gajah mah gampang lah cenah. Dan jurusna di Nya. kumaha eta carana Jadi carana teh kieu. Yo. Begitu gajah ukur kieu yo kita dipencet perijilanna teh sabelah ada gajah-gajah lalaki. Oh, gajah lalaki. Iya, gajah lalaki dipencet sabelah. Ada. Keangkat ya. Gampang. Nya dipencet sabelah. Ngangkat sabelah. Nya eta si cipeton teh. Dipencet dipencet kana noga akal atuh. Pakai otak teh lempakeun otot. Jadi otot perlu, otak oge perlu. Iya anu dalam kehidupan panjang mah ieu tanpa otak urang moal berjalan. Sekolah pendidikan oge tanpa otak moal berjalan. Tanpa otak kudu make otak. Nya nanaon oge tah nu mantap ayeuna teh otak teh digunakeun barudak leutik aleutkeun kita ngaji ulah kita ulin-ulinan magrib. Aya geus eta bisa dipencet kebayang hendak teh. Nya dipencet ada nanaon oge nya gajah numbruk bae kitu dipencet perijilanana. Atawa keprok damel eta keprok tarik-tarikna sadesa teh pinuh wae pinuh keprok kabeh eta keprok ku tarik-tarikna ramen oge para rotong anu keprok datang ka imah teh unu dahar make naon sendok da urang moang teh da ku tarik-tarikna keprok barurang gua di jalan semangat ya semangat dong terus aya deui perlombaan deui heeh cenah eta na teh tah Kita harus diberi hadiahna di dinya. Nya. Diberi hadiah. Can ke sakalian. Oh sekalian. Sakalian apa aya hiji dua aya dua perlombaan. Dua perlombaan. Nya. Jadi hadiahna engke. Oke. Terus perlombaan ini naon? Anu hiji dina cenah sok cenah saha anu bisa ngagodegeun hulu gajah. Masih gajah kene. Nya, gajah eta kene pangagodegeun cenah eta hulu gajah lamun hulu gajah eta bisa godeg cenah mana leuwih-leuwih sakieu hadiahna cenah kitu. Eta mah tadi teh lu nya. tadi nu miliaran teh. Yo, atau datang deui yo si jago juga anu kamari anu tadi teu sanggupkeun ngangkat suku penasaran. Daftar aderai, daftar negara anu perwakilanana si Robot. Si Rodrok. Oh. Si Randy daftar tuh. Nya kuduna mah daftar ame menang hadiah ngabahagiakeun nu jadi orang tuana. Gitu milu perlombaan. Tah hiji nih. Eta batuna si Randy teh saat teh. Si Jumet. Si Juna daftar teh Juna. Nya ai kuduna mah milu. Barang anu hiji deui mah ieu. Sok cenah saha anu bisa ngagodegeun cenah hulu gajah. Lamun hulu gajah bisa godeg kieu berarti cenah eta menang hadiah. Menang fresh cenah kitu. Tah akhirnya udah kumaha. Aderai datang bubuk gunung. Wah, gitu kun gajahna gone kieu. Tuh kun godog bor-boro ngogodog asal gajahna kitu oge goyang sautik ngacolong mana tuh. Selong nya timur di desa Bulyasari digijlekeun sautik. Desa Lalengkong. Nya, kana Lalengkong sampai ke Anggaranu. Buset, ngacolong selong. Ku jauh-jauhna ka godegan eta. Datang deui perwakilan dari Amerika, nyata si eta teh si Lodrok teh. Dan si Lodrok. Jok, atau di gede-gede gitu, dok angkot, malah ngacolong nyangsang di Gunung Galunggung. Atau si perwakilan, atau teh, akhirnya kumak manehna deui datang. Ku abdi we cenah Pak abdi biasa teh giring ka 2 kali recek budak anggon eta teh, daftar deui manehna. Sok cenah, mangga ari bisa tapi cenah ye aya perjanjian. 8 tadi dininya ngadapeun hasil ngalakeun gajah sukuna diangkat lamun ayeuna Ujang bisa ngagodegeun hulu gajah eta cenah nya Ujang jadi double hadiahna tapi lamun teu kagodegeun wayana cenah anu hadiah anu teh heula cenah leungit cenah kitu. Jadi nus Amerika nu tadi adere segala macam teu bisa teh teu bisa taruhanna eta lamun bisa ngagodegeun nya tambahan hadiahna 2 kali lipat. 2 kali lipat hadiah anu teh heula diambil deui hilang. Anjona teh termenung sambil melamun, merah sambilnya marah, melamun sambil termenung, membayangkan sesuatu hal-hal yang tidak ingin gimana caranya. Jadi meureun anu dibejaan Pak Yogi teh. Nah, oh, pakai tak ya.
tadi dia cenah ayeuna mah teu capek. Teu capek di kumaha Pak? Geus ayo. Aduh. Didatangkan dia ceritana teh si gajah eta teh supaya bisa ngagodeg, bisa ngagodeg kirana gitu geus kudu hese cenah jang eta mah. Bejaan we cenah. Nah, di bejaan dideketin. Mana teh kan huluna teh heeh. Nya deketan ku si eta teh. Nya ku si budak tukang amun perlombaan eta teh. Datangan deh. Huluna. Nya. Ngaclang teu. Henteu kanu ceulina teh ieu cenah. Kieu cenah, mana cenah hayang dipencet di kawas tadi. Cuma diarewasan gitu. Cuma diarewasan doang. Jadi mana teh ingat dipencet teh ya meureun. Ya hayang dipencet kawas tadi. Embung. Itu. Jadi anu yang dipencet ngeri ya karena tadi. Bener kita bener embung aja. Jadi itu tulus dipencet teh. Tah di dunia dia dewa. Eta mah yakin ngabahagiakeun jadi orang tuana. Tadina ngangon domba anu 20 sikil ayeuna jadi 2000 domba. Manehna ngabogaan yang menangan hadiahkeun. Bumina anu tadina gubung nya ayeuna jadi wah hebat. Tapi aya alusna. Alus eta hasilna teh nya dibagikeun ka budak anak yatim piatu, orang-orang jompo, orang-orang miskin. Jadi dibagi rata lah gitu bageurna teh budak teh eta non. Aduh, kebahagiaan teh. Eta kan kertaun kamari itu ya. Kamari ya geus bae lah. Nya. Da kumaha nya urang sing sabar ayeuna mah moal kieu wae meureun. Nya gaya ureuna atuh. Meureun urang syukuran lamun lewati masa-masa pas kieu nya. Nya masa-masa urang bet ya ayeuna teh geus rada sore. Mohon. Ayeuna mah bet sudah di dieu wae ngalamuna. Diganti ngalamuna. Ya syukur dulur kan dia aya ngajak ngobrol. Abdi bahagia mun. Eta Haji Yogi ngajak ngopi di ditu. Oh, nyahayu atuh. Ada syukuran tadi teh. Nya. Haji Yogi kan kabagean. Nya eta Haji Yogi teh jadi jasana teh bageur ngamalkeun ilmuna geuningan. Ayo urang tadi Haji Yogi ngajak ngopi tadi telepon. Ayo mun. Aduh. Kang Haji Yogi. Kopi di bawah. Kopi bawah. Ayo, ya gitu. Dulur-dulur, ulah hilap sakretna colok eta Bijar Channel.